Salah sahiji kasenian Sunda anu populer di masyarakat urang kiwari nyaeta wayang golek. Komo sanggeus bisa disiarkeun dina radio jeung televisi. Wayang golek beuki dipikaresep bae ku balarea boh di kota boh di pilemburan. Lamun sakalieun aya nu hajat nanggep wayang golek nu lalajo teh ilaharna sok tumplek ti mana atuh tokoh-tokoh dina pawayangan apan jeung pikawanoh pisan ku masyarakat urang. Umpama bae Gatot Kaca, Arjuna, Bima, Dorma, Semar, Si Cepot jeung sajabana. Ieu hiji bukti yeun kasenian wayang golek teh geus raket pisan jeung batin urang Sunda. Wayang golek teh hiji pagelaran anu mangrupa gabungan sabaraha unsur kasenian, nyaeta seni sastra atau lalakon, seni karawitan atau gamelan, seni sawara atau sinden, jeung seni gerak atau tari atau gerak-gerik wayang. Anu jadi lulugu dina pagelaran wayang golek nyaeta dalang anu pancena ngalalakeun carita. Kamaheran dalang dina ngaguar cerita nginggilkeun wayang nepikeun palapisa atawa ngabodor. Ilaharna jadi takeran pikaresep hantuna hiji pagelaran wayang ku nu lalajon. Ku lantaran kitu dalang teh diperedi pisan kamaheranana dina rupa-rupa widang. Asep Sunarya umpama dalang anu kiwari kamansur kalandep ku balarea teh lantaran kamaheranana dina rupa-rupa widang kasenian sarta bisa nganggosokeun hal anu anyar. Salinan ti ninggelkeun wayang, dalang oge nganggunakeun parabotan sajen nyaeta campala jeung kecrek. Campala teh sabangsa palu anu sok ditakolkeun pikeun ngabetkeun hiji omongan atawa hiji peristiwa anu keur dilalakoeun. Ari kocrek pikeun ngantebkeun suasana utamana dina adegan-adegan perang tanding. Disandengkeun dalang nyaga oge nyengkel kaluguhan anu penting. Apan para nyaga pisan anu nabeuh gamelan teh. Waditra kasenian anu ilahar digunakeun dina wayang golek dilantaran kadang gong, saron, bonang, jagolong, gambang, jeung rabab. Carita anu keur dilalakoeun ku dalang sok diselang-seling ku sinden, nyaeta juru kiwih atawa tukang ngawih anu ngabangkeun lalaguan. Ilaharna lagu anu ditambangkeun ku sinden luyu jeung peristiwa anu keur dilalakon. Umpamana bae dina peristiwa pikasieun sinden nambangkeun lalaguan anu sedih. Carita wayang teh asalna mah ti India. Babona tina buku Mahabharata karangan Wyasa jeung Ramayana karangan Walmiki. Mahabharata nyaritakeun turunan Pandawa jeung Kurawa anu marabeutkeun nagara warisan karuhna. Tepi ti arihna perang campuh ti tegal
Kuruseta anu kawentar perang Barat Yuda. Ari Ramayana nyaritakeun Rama jeung Sinta. Dina Ramayana aya sampelan carita anu ngalalakeun Sinta diculik ku Rahwana, raja negara Alengka. Sabada paperangan Sinta bisa dipamilik deui ku Rama sarta ditata labuh geni atawa ngaduruk maneh pikeun ngabuktikeun kasucian dirina. Sajan asalna ti India, wayang teh geus jadi banda budaya Sunda. Ku lantaran kitu salaku urang Sunda tangtu bae urang kudu milu ngariksa sangkan wayang golek tepi langgeng dipikaresep ku Balarea. Sakurang-kurangna urang kudu wanoh sarta mikaresep kasenian wayang golek. Sekian dari belum boy ulang sekian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.